Upami tos gaya kieu teh sigana mah bade tamasya. Geuning sigana mah eka tempat nu endah. Eta pemandangan mani saya gitu. Ka mana atuh cenah si bibi tehnya? Pokona mah a day in my life bed di dieu. Boro-boro tiasa tamasya. Tah sing horeng abi teh ka dieu. Pujukeun anak-anak. Cenah teh mah keur semangat latihan ieu teh minangka nama. Sanajan sajam, 2 jam, 3 jam mek latihan. Nu ngaran kolot mah sagala ge mupujukeun we asalkeun kana bener. Alhamdulillah ai budak mahnya aya kahayang. Cenah mah cita-cita teh mah hayang jadi pemain sepak bola. Pantesan anak tehnya di umi ge hayu we nyepakan ebal eta teh. Sok sanaos palaur ari main ebal di rumah tehnya isi cilaka ka batur. Tah pan ai latihan di lapang mah enak bungbeng ebal ka ditu ka dieu ge. Nya ai ka anak mah sanajan capek raga teh ieu teh. Najan di umi mah heueuh cenah ngarayah we ge. Nu penting mah budak bisa latihan we dianter. Hunda ari ka dieu teh yeuh tempat ieu teh sok nostalgia pisan. Jol ningali sakola ieu teh yeuh tempat abdi kapungkur ngala ilmu. Tinggal di pemandanganna ge ampun mani endahna moal aya we ieu mah. Antak pika betaheun we ieu mah lembur teh. Cikan aya nu sami henteu sakolana kapungkur di dieu. Horeng kesel tita tadi teh bari jeung lapar. Hayu ayeuna mah uang jajan heula Capek be tita tadi nyarios teh meni alah batan reporter.